Iya rombongan calon pengantin sejak dibagiakan kurupani gending karesmen di ringkang pamayan. Ada sinaksen kapal wargi sadayana anu sami sumpi. Prosesi bapak calon pengantin pamagan. Dikawitan.
teh ya Allah ya Rabbi alhamdulillahirabbil alamin. Abah Kiai siapa tepang sareng urang palihat dia adalah bagia asa kagunturan madu asa kaurugan menyangkudi cenah cuk. Mohon bagja teuing bingah amarwata suta cenah bingah ka kiri-kiri dah. Aturan wilujeng supli kapanganten pamangkeun sakalinya gitu. Mohon aturan bagian teuing nu diati-ati ti kamari nu didago-dago ti mareto teh deuleu ayeuna geus aya. Geus datang ayeuna teh alhamdulillah. Laras cenah numputkeun ceuk katerangan cenah nya. Mohon sagala rupa diciptakeun sacara berpasang-pasangan cenah kitu. Mohon laras lamun berang jeung peuting mah, lamun bulan jeung bentang mah, lamun istri oge jeung pamageutna teh aya apa berpasangan. Astagfirullahaladzim, gua teh kadieu teh kapan teu sorangan dia teh. Berpasangan wagena teh teh. Itu nya ke. Naon saya numpuk. Olah, pemajikan tinggal lejang. Loh, di mana teh? Saya cuma sayangan kelawak jangan ieu kitu lain ieu mah. Lain ieu. Itu kamu solusi. Jalan di mana? Cang calukan. Abu na di mana abu? Alah teh itu kadeu. Modern si abu mah. Lain ieu teu kitu blues kana androk. Ya Allah. Tinggalin, aduh ya Allah nanti mana ya baik sayang. Kurang bagiakeun dari
bukakeun lawang kabangsa Ringkang di kalang pamor awar mapasangan antara nun tandang jeung dunganti pinangka tawis kadeudeung perlambang katresnamana. Ibu rama panganten istri maksad ngongkoyan kepal samangle tawis wilujeng sumpi kauteun nembe sumpi.